supaya jembar dina kabagjaan sukma sari sukma rasa sukma tunggal sukma akbar sukma anu ngaraga sukma dina sukma sajatini manusa sukma sampurna ning manusa tekad ucap laku lampah wujudna sampurna manusa miara adat ngajaga budaya mupusti tradisi cukup ngan ukur dina ucapan tapi kudu aya dina lampah sapopoe dina carita dina sora dina hate nu satia leuweung hejo gunung jangkung balong herang sawah nu ngemplang ulah bahaya nu nyaksian tapi kudu jadi saksi hirupna warisan dulur-dulur lembur teh asal muasal kota teh kamekaran rasa jeung akal ulah kabur tina sajarah jeung tatanan ulah mepohokeun asal di mana urang dandan ngeruat jagat lain ngumbara ka gunung lain medar jampe di tengah leuweung tapi ngarasa bagian tina jagat ieu bagian tina hirup hurip sakabeh alam marcapada alam marcapada tempat campur baur antara cahaya jeung poek antara rasa jeung raga manusia lahir di alam ieu lain saukur pikeun hirup tapi pikeun ngalakonan lakon nu suci ngarasa nyorang jeung leuleuman sagalana gesan pibeuheun bangsa balik ka asalna raga dijieun asal tina taneuh cai angin jeung seuneu tapi hati eta asalna tinu maha suci Juang menjadi perlambang lain seukur tutuwuhan palsamah hirup bikin orang Sunda hirup kegampang rentas harapan kuat dina ayonan hese kalhungkeun budaya ngajarkeun ajeng jati diri di Sunda hanjuang menjadi ciri kahuripan perlambang janji satria duku merah tuh nepi ke ajali ngahanju ke sang hyang suci kiwari hanju ngadaun orang kesan lumampah di alam marangan tekad lumampah ujung tarekah manusia di alam marcapada ukiar rahayu baca ukiar rahayu
Kecamatan Rurukan Rancakalong. Semoga dihaturanan ka Rurukan anu aya di Rancakalong. Rurukan Cibunar sareng Rurukan Rancakalong. Oke, Pak Camat Rancakalong semoga dihaturanan. Oke, Kepala Dinas Pendidikan. Oke, ti anggota DPRD Kabupaten Sumedang semoga dihaturanan. Di Dewan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Semoga kanggo dipasikeun babot nomorrebutkeun simbol atanapi simbolis di bukana lalaksa di Rurukan Cibunar. Anu salajengna baris dipasikeun ke Rurukan Rancakalong. Mangga salajengna kanggo foto sasarengan. Ibu Haja Samantha Dewi semoga dihaturanan. Ibu Haja Samantha Dewi semoga dihaturanan kanggo ngiri foto sasarangan. Sareng Ibu Kabid di Disparbud Provinsi Jawa Barat. Oke, di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 semoga dihaturanan. Hiji dua tilo atur nuhun. Pak Wagub salajengna ngareka ngaduikeun sambutan antara PB Antara